Iraha imah urang jika imah baturnya ulah sok itu senarimakeun bersyukur saleuheung urang mah masih kena boga imah batur mah aya nu teu bogaan imah lain masalah boga teu boga alus teu alus urang ge bersyukur geus we imah mah kos kieu ulah alus-alus teuing ulah gede-gede teuing komo bari jong gede lega ruanganna loba bisi lieur aingna kasasar di imah sorangan pelebah keur darurat aing hayang ngising ukurilingan neangan WC teu kapanggih-kapanggih apan cilaka bisa ngaruh kutuk luhureun meja makan aing ngising maneh dahar dasar maneh mah jangan botrok katempolin urang ke dahar heuh tinggal dahar naon urusanna tinggal huapkeun ieu mah umpamana lain eta maneh hayang imah jiga batur kumaha maksudna heueuh pan ari imah batur mah ilaharna yeuh aya foto keluarga meuni pantes geuning nya tingali imah urang mah kapan meuni polos kieu dindingna teh rajeun aya nu nempel na dinding lain foto sayang engang dipoto di mana iraha nang ngimpi ai maneh kalieur piraku dipoto nang ngimpi kira-kira fotografer mana anu daekeun moto di alam mimpi bisa riweuh mangsa rek dibayar kaburu hudang Gojali apaan tadi maneh nanyakeun foto kapan urang macan pernah dipoto belegu geuning sia mah can pernah dipoto belegug urang mah can pernah dipoto belegug ieu nu belegug saha kapan maneh ke heula anu teu dipoto saha urang sarerea nah anu belegugna aing hungkul meureun sararea aing belegug maneh belegug si amana belegug Gojali sia mah geuning musingkeun ka pamajikan teh kitu be hayu hayang maneh kumaha Nya pan A, neng dia bingung kumaha carana anu mamah jeung bapak teu pasea wae. Soalna hampir setiap hari atuh A, mamah jeung bapak pasea wae, neng sedih jadina. Jadi can pernah akur gitu neng? Nya kadang-kadang sih akur. Tah. Kalau eta bisa akur gitu ke kumaha neng? Mun keur sare. Nah nya atuh neng, ai keur sare mah. Hanya jama sare pasea, jama sare mah teh eling meureun neng. Uhun sih. Tah, lamun mamah neng jeung bapak neng pasea, neng sok kumaha? Kumaha maksudna? Nya maksudna lamun mamah neng jeung bapak neng pasea, neng teh sok kumaha? Taraku kumaha, cicing we bari sedih. Ya, paingan lila maneh teh. Horeng teh keur bobogohan. Bogohan naon deh? Nyawanan? Jer, belagas cah ya geus boga ka bogoh. Eta maneh ka marana? Rek nyusulan maneh. Bisi poho jalan ka masjid. Nya moal atuh, da urang mah can pikun. Iya. Naon piat? Cek guru agama urang, mun aya awewe jeung lalaki paduduaan, katiluna setan. Heuh, Mak. Teuy, nu katiluna sari? Nya maneh atuh da urang mah kaopat. Lamun katiluna setan, anu kaopatna naon? Nya. Oh, malaikat meureun. Ah, Tah, lamun anu katiluna setan, berarti kaopatna babaturan setan. Najis teuing aing suka disitita si Fahri. Wah, geus wani-wani si Fahri tah ka setan. guru agama maneh kacau ya. Arek tarawehan moal deh, kalah ngarobrol. nya arek atuh piraku moal bulan puasa mah kudu lobakeun ibadah salat taraweh maca Al-Qur'an lain ieu mah kalah ceceleueukan ditanggul balong jiga nu gelo eta maneh cek saha bulan puasa kudu memperbanyak ibadah nya cek ustad atuh da aing masuk pengajian yeuh kitu sote eta si ustad pedah we hayang aya baturna tarawehan Astagfirullahaladzim si Gojali teu kabenaran pisan benernya urang mah boga salaki teh geus kedul jauh tina agama ayeuna geus goreng sangka di ka ustad
Ari kitu agama di mana aya anak make jeung jauh. Ya, lamun aing jauh tina agama, berarti maneh ge sarua jauh tina agama. Da keur bareng jeung aing di dieu. Geus lah aing marek tarawehan. Lieur ngomong jeung maneh mah. Tuh ngomong jeung galon. Aing mek mangkat. Kabeneran, aing hayang ngopi. Ngan asa eueuh rokona nyi. Bodoh atuh. Songo tuh baralak. Aing marek mangkat. Tong poho, balikna meuli rokok. Sudi teuing. Meuli sorangan. Naon? Naon? Pengen bau. Ada si Cahya. Eta ning wuduna saeutik-saeutik sih. Atuh dah hitut ge saeutik, jadi wuduna ge kudu saeutik. Sanajan hitut saeutik, ari wudu mah kudu sesuai tata tertib, kudu tertib kana carana. Berarti ya urang kudu wudu deui kitu. Tuh heueuh, atuh ngajajah cai aing mah. Wudu deui, geus sah salatna. Cai mah anjing hanya apa pangijing si Pahri. Wudu deui, geus salat geus sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kala syafata lamuna summa kala syafata lamun kala lamuna iman inna takuna daimin malakarona aminatin summa latus'aluna yawma idin 'anil na'im. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allah. Jadi aya opat golongan anu diarep-arep ku surga. Diantawisna anu kahiji talil Quran, nyaeta jalmi anu osok daek baca Quran. Anu kadua nyaeta hifzil lisan, jalmi anu tiasa ngajaga lisan. Katilu nyaeta mutqinan, nyaeta jalmi nu sok naredahar kanu. Anu kaopat nyaeta soimin fi syahri Ramadan, jalmi anu osok puasa dina bulan Mudah-mudahan urang sadaya kalebet anu opat golongan tadi. Amin ya Allah ya robbal. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenjo aing kujali. Tenjo aing. Geus katenjo aing kusia. Geus katenjo aing kusia. Beuti tadi ge katempo. Tapi salila ieu, sia teu bisa nenjo aing Gucali. Rek nempo kumaha atuh? Da eueuh
Bari lagi teu nyaho, maneh teh cicing di mana atuh? Sia Gojali bentak tenel hirup tengah rasa atau geus paeh rasa sia. Kumaha urang ngarasakeun maneh? Bari jeung kumaha rasana? Da salila ieu nu karasa ku urang mah iwati encok, asam lambung, kolesterol, asam urat. Atawa maneh teh kolesterol anu nyamar jadi urang. Bener Gojali. Geus paeh rasa sia Gojali. Geus lolong panempo sia. Anu akhirna teu bisa menjo rupa-rupa panggeuing anu nyampak di satung kebing langit sartang karaking jagat. Anu nyampak dina alam anu leutik nyatana diri maneh sorangan Gojali. Tinimang maneh lolong panempo jeung paeh rasa mending modal sia. Alah ieu cangkeng nyengsol alah. Diwajibkeun keur nu iman diseru dina Al-Qur'an kutiba makna burido keur ngahontal katakwaan. Sahur sahur lain ukur dahar penting, sahur eta sahur